Assalamualaikum. Oh. Assalamualaikum. Ya. Woi, guru woi. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu berdak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu ya, Pak. Alhamdulillah ya dina ayeuna urang kembal deui dina acara kelulusan. Sababaraha hal anu Bapak bade disampaikeun nya sacara dibagikeun kelulusan eta nya. Pak, abdi anu termasuk nu diumumkeun teh. Nya atuh. Tah satajan Bapak ngumumkeun nya. Cik Bapak bade naroselah ka Ciwong. Wong, tos lulus di ieu bade diteraskeun ka mana? Abdi mah lamun tos lulus sayang didamel di PT, Pak. PT naon, Wong? PT Cinta Sejati, Pak. Nya di mana PT Cinta Sejati teh? Sok aya Pak dina profil Facebook pekerjaan nah PT Cinta Sejati gitu. Cik, ari si Boy bade ka mana? Pak, abi mah pamitos lulus mah bade diteraskeun diajar ilmu ikhlas, Pak. Beti asa ngikhlaskeun, Pak. Nu kamari manehna ninggalkeun pas keur nyaah-nyaahna, Pak. Kesarap saya wae. Ras ari neng Widi? Abdi mah hoyong kuliah, Pak. Soalnya abdi mah gede cita-cita. Naon gitu cita-citana? Hoyong jadi dokter, Pak. Saya.
Aduh. Pami enang widi janten dokter mah. Abdi wios janten pasienna. Emang dokter naon gitu? Dokter hewan, Pak. Tos. Ayeuna urang balik deui ka pokok tadi masalah kelulusan. Dina kelulusan ayeuna aya anu teu lulusna. Tos. Tah, khusus kanggo kelas ieu. Sadayana lulus. Surat kelulusanna disanakeun di kantornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emput. Wilujeng ya. Wilujeng oke. Kira-kira diteruskan ke mana? Dari kuliah sama tanika. Buka tuh. Pami emput ke mana? Emput mah aya tujuan mah tapi bisa teu kahontal. Teu yang tebih-tebih atuh, meta susah ngontalna. Tebih mah teu, cuma Naon? Boy. Ayo tuh rayakeun kelulusan teh. ke mana? Mana wae bener tuh boy. Tapi teu tiasa ieu mah. Pada ke mana gitu, Neng? Aya wae pokona mah. Kalanya aya nu nelpon. Oke. Wilujeng lah. Boleh. Bah. Yuk. Tadi makan itu tuh. Oh ya. Lulus A. Syukur atuh. Ayo tuh wawang takdir etang-etang ngarekeun ka lulusan.
dijemput kanggo Nindi. Kahatur kasalira nutos ngaleget kageget padahal ukur salieu tapi weleh matak salira linde samemeh kasapih ku tebih emput kedalisan dina salamar kertas dibasakeun ku aksara menangkau wakil rasa anu mugia tiasa wirasa ieu hate kabeng matrasa kasalira duka iraha sareng kumaha mimiteuna weleh dihalang-halang kalah kabayang disieu-sieu kalah kancet neng diantos tema rasa ti salira di dieu dipanideungan diri nu ayeuna nuju nyarandekeun pangharepan ukur ka salira Teu nyangka deh ka jero kieu nya. Ya bogoh mah ngomong ka urang. Loput ka dia buru tajak si Ciwong ya. Yuk sugan teh teh beki kawe we semput ya. Ma boy. Halo boy. Matu yang ditaka dia tuh surat mana lain? Nya, nyangat bisa di dia. Mangku mana dipurageun? Mana coklatna? Benerna tuh boy. Cik atuh ngomong enya bogoh kawe mah. Pasti eraeun sih mah. Nah make era wajar kalakina dan rasa kawe mah. Tapi lamun maneh hayangna ka lalaki tah eta karek era Gatrik meureun ya. ya put dengekeun urusan awe mah keur seorang boy mah urusan leutik. Maneh apal teu si Ayu, Cynthia, si Pita, si Dewi. Eta ka Bogor mana boy? Mantan Naon? mantan dudungan. Oh, dengekeun lah. Bisa kemana karepe mana mau ngomong. Ciku maha mimitina urang hayang apal bisa aya hate kadoleutik ka saeta. Cih lain ngomong sok-sokot ka kana muru ya. Put salaku babaturan maneh urang ngadukung sapinuhna. Jug udag nepi ka mana maneh mampuna. Tapi omat ulah sampai ngecek babaturan demi kepentingan sorangan. Sabab iwal ti batur deket nu bakal maturan lain ukur namangsa maneh bunga tapi bakal jadi damar namangsa maneh samar. Sok balakakeun. Bener put, balaka tong dipendem perasaan mah, namun jadi jimat. teuing iraha mimitina asa geus lila rasa teh nyaliara. Saprak pamprok dina panempo tapi da kumaha teu bisa balaka. Meureun ngan ukur surat ieu bisa nganterkeun rasa urang ka manehna. Tapi can oge ieu surat nepi manehna dibawa pulang. Leos weh ninggalkeun urang jeung rasa encan sempet ditepikeun. Dedeh teh ikut nepi ka sakituna. Urang mah sadar itu mah kasep lur, urang mah ngebluk. Mending ukur ngeblur daripada bangun 3% kita horeamun ya. Tenang put, buah mah itu mah hain kabogohna, buah lanceukna, buah adina, bener tuh bong? Bener pisan, buah mamangna, buah alona, buah edandi. Tah, saya tahu gitu. Nah tuh. Geus lah aya namanya, itu kudu apal itu salahnya.
Nu penting mah ieu surat tepikeun eta manehna. Keun aya kitungguan. Kumaha tanggapan manehna? Tapi da urang penasaran ka lalakina euy. Cong tanyakeun lah ka si Widi. Pasti apalan si Widi mah. Geus laput tong hariwang aya urang. Betiasa ninggal. Ikhlas pak. Betiasa ngikhlaskeun manehna pak. Tak khusus kanggo kelas ieu. Mending ukul ngeblur daripada banget jika pesnen pika horor ya. Mending ukul ngeblur daripada banget jika pesnen pika horor yaman ya. Nah, tuh sorry tuh. Mending ukul ngeblur daripada banget jika pesnen pika horor yaman. Tapi bakal jadi damar di mana? Tapi bakal jadi damar. Tak kabogoh. Sanan. Mana apal tuh? Cynthia, si Pita, si Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, simkuring yoga sarasunana, tong hilap pasadayana baraya pemirtuk. Subscribe, like, comment, dan share channelna Janari. Omat, kontenna sarai. Hatur nuhun.